Raksa Art Production. Barang nuju raos Sang Sudewi Sutiragen gogonyakan rawuh ingkang putra sadaya sanaos disagigireunana Lurah Semar Batranaya nuju teu Raksa Art Production. sasumping napati Indra Sakti sampun dumugi dhateng ngarsaing pangkonan Lurah Semar Batranaya. Datan nirai ngapangakon datan nira iya ngapangkonan ngapangakonan ya batran aya mangga ieu kersana Pati Indra Sakti sampun dumugi lan Sutiragen harsangandika. Duh, anak ma Astra Jinga geuning ieu aya tatamu jang pek geura pariksa ku maneh kadinya anak ma Astra Jinga. Ya, mugawe tatamu sing mau untung nya penting dek mas datang tatamu mawa duit. Cuma duit modal aku teu beurang. Ya, aneh jelema mah. Ngari saya mah teh ngarugikeun modal gitu. Ngarugikeun saya mah ka aing mah ludas cenah nguntungkeun baraya aing gitu we. Enan Aduh ampun gelo aing. Syukur bagja kamayangan Astra Jinga maneh geus tumanya ka diri kaula. Nah geuning geus wawuh ka uing di mana jol-jol wawuh. Ngaran maneh kaceluk ka kandang ewu ka koncara kacanal ka kacamparing ka angin-angin. Hebat euy. Oh, ari kitu teh mah entong sebutkeun si Astra Jinga aing anak Semar Anakan atuh. Semar Anakan. Lamun dewek teh sohor najis hirup di dunya teh sohor mah keur naon hirup modaran maneh we geus. Pugeran jelema mah jeung kahayang manusia, di mana manusia hayang sohor kudu tina kanan. Teu nya hayang sohor ngaranna kumaha we maling ke? Kapan ngaran hayang aya di surat kabar? Gampang. Ngobunuh jelema we di tempat rame. Pan diasupkeun mana ke surat kabar jeung ka jero bui. Pan sohor. Terus bunga sia aing katimbang punuk. Moal sapir ka dijay sampean. Memang rumah sia uing eleh. Aduh. Astra Jinga, inung maneh jeung bapa maneh bakal dibawa ku kaula ayeuna. Ulah ngarasa leugiteun diri sampean. Kula Pati Indra Sakti nu bakal bawa. Lajeng bae Sutiragen kalian Lurah Semar Batranaya diboyong ku Pati Indra Sakti dicanak ka nagara Jurang Baya nyaosan kana parentah Sri Nalendra Praja Indramaya. Mangga ieu kersana Astra Jinga rawuh udawala anu kalengitan Sutiragen lan Lurah Semar Batranaya damalna mung nangis ngabangi lir budak leungit kaulinanana. Duh dawala kumaha kitu Bapak geuning aing mah keur gering keun ari Bapak keur gering onaman eta mah aing emak yuh aing meureun masalah emak teh kumanehanana teh oh, dewek teh burung-burung ya ka indung mah nya, nya sanajan ka bapak henteu gitu. Wah. Ampun, ting tawala. Nya atuh ka kumaha tuh geuning kalersan ajuragan Gatut Kaca ka dieu agan ieu abdi cilaka. Astra Jinga udawal kena ngabawa. Kan, untuk kuninga kulan. Aya naon? Kuninga kulan pun bapak saya kulan abdi kulan. Enggak ada
gede pakai ceri. Aya naon? Nuhun pun biang jarang pun bapak diculik ulah ku batu canak ngehana kaun ari ku pun bapak naman eta pun biang pun. Bapak maneh geus dibawa? Mohon ulah Saha nu mawa? jenengan eta tuan manehanana jenengan manehanana tuan jenengan Saha nu bener? mohon manehanana jenengan ulah. Patih Indra Sakti. Tah eta kulan cek abdi ge tadi ge eta manehanana kulan kitu. Urang ngajar temenan, anu yakin kula ku kula teh geus ditangkap tapi leupas tina dampeungan kaula. Ku kituna kula borek alanya kumaha bakal nyusul diri kula ieu. Anu nariwo kaya saponoripun satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca sasumpingna Arjuna putra panengah Pandawa. Dateng ngarsaing pangkonan Astra Jingga anu kasonong ditumaritis anu ngarasakeun bingung teu mangitungtung susah manah taya sudan. Saparantosna hengkang Rama Lurah Semar Batranaya katut hengkang Ibu Sangsu Dewi Sutiragen dicanako Pate Endra Sakti ka nagara Jurangbaya. Mangatak rasa lumampahna Arjuna dateng ngarsaing pangkonan Astra Jingga. Kakang Semar ieu kaula Kakang Semar. Astra Jingga dan abdi kulan nuhun akan sumbing kulan kawit abdi teh bade ka nagara Amarta bade unyukan kadunungan sadayana kulan aya naon Nitara kulan abdi teh bade eta kulan bade unyukan leheng pun bapak teu aya kulan ka mana bapa mame anu nyana kulan pun bapak teh kulan saha nu mawa gah kulan sakti-sakti kitu jenengan mah sareng manehanana kulan. Jadi bapak maneh teges dibawa leres kulan ari indung maneh sami kulan diculik we kulan sadayana kulan diculik kulan lamun kitu carana keur kaula morek alangnya kumapalang rek diteangan nyata kiwari morek alangnya kumapalang di mana ayana Sutiragen jeung di mana ayana nyatana Lurah Semar Batranaya kaula nu bakal miharsa Banglus lampahna sadaya putra Panawa anu sami miharsa Lurah Semar Batranaya. Nanging Gatut Kaca milarina Lurah Semar Batranaya istu kajurung kukanya kapanakawan anu satya. Nanging mungguh Arjuna milarina nu dipamri Sutiragen kapimilih kuwi kutrona anu yakin dipikap Raksa Art Production. Itu kaayaan putra Panawa anu sami milari Sutiragen lan Lurah Semar Batranaya dan kurang teuneun dihandeulun sim gesan sampureun cangtuna dihanjuang siang gesan alaeun sumangga gentos carios ngawiyosakeun kawontenan ing salabating kedaton Jurangbaya. Prabu Indramaya nganti-nganti engkang Pate Endra Sakti anu katingali parantos sumping lomo beting salabating kedaton bingatan wates wangana Sri Nalendra jigrah lumampah bari ngagak-gak mangsarita. Apa tiga gagancang pati gancang hai. Kemana jalan cibulu
lecet juru salawe juru salawe hari tahun silih tulungan upung eta teh lakun hade jang ye lakun hade babaya di jeruk kurang di bali mangeuningan dua salawe aina mah tukang lata kita bocok bahaya samar kasolan hati nyeri geuningan Sutaya bengahna sagiri-giri bengah amarwata sutaya bengahna sagiri aningali bengah amarwata sutaya bengahna sagiri aningali hingkang pati dening pangkonan era Bangaya Sri Nalendra Praja Jurang Baya Aju Juluk Prabu Indramaya bengah tan watas wangana aning leheng kang patih lumampah dateng sahinga pangkonan ira Deni raharsa pangandika barina jigar lumampah iya ngapati Lenunengi Gusti syukur bagja kamayangane sampeane ayeuna geus datang ka harapeun Raksaat Production. Bari maneh salamati maneh salamat
pekadinya pati gera barang dahar heula eti sing raos-raos pati Atur bunuhun seketika bingahan Gusti. atuh kula ngarasa bungatan wates wangan ene sampai geus datang ka hareupeun kula eta kitu kumaha hasilna. Syukur lamun sadamel tangsal damel moal boa nyawa andika dialaku kula ayeuna. Aduh. Dina danget ieu unjuk kuningan ka sagara paduka Gusti kaula nu. Naon anu dipamrih ku sagara paduka dalam dina danget ieu angsal damel sapanaja. Sukti Ragen kalayan Lurah Semar Badranaya parantos kaboyong ku abdi Gusti kalayan aya dina danget ieu kaula nu. Syukur bagja kamayangan bungatan wates wanganna diri kula ayeuna ari sabab sampean geus mere nyawa ka diri kula Suti Ragen jeung Lurah Semar Badranaya angsal damel. Syukur bagja kamayangan kula bunga atau bunga amar watasuta ayeuna patih syukur di mana ayana Suti Ragen jeung Lurah Semar Badranaya yo ngayeuna mah syukur papati kula ngarasa bunga-bunga amar watasuta bunga eta ya papadana di mana Suti Ragen Aya Gusti. syukur. Tapi omat Suti Ragen ulah digagadabah ayeuna Suti Ragen gegeura pangnyeunkeun atau pangmemeresankeun kamar anu hade mamake bantal kancana mamake sesepre sutra dewangga omat sasadiakeun tetuangan nu raos jeung sajabana supaya bisa tumaninah jeung Lurah Semar Badranaya kalian tabib kabeh kumpulkeun supaya bisa ngubaran Lurah Semar Badranaya sangat jag-jag waringas di negara kula mamane kudu nyaho pati beunangna Suti Ragen lain rek dipigarwa ku kaula lain rek dijadikeun prameswari ku kaula tapi kaula rek neun dedeh nu nya titip ase ka Suti Ragen Lu Gusti. Aya naon pati Nah sebet salira paduka kitu kaula ari sabab mapan salira ngagaduhan maksad jeung Sang Sudewi Suti Ragen bade didamel prameswari ku salira paduka dalam nanging nahabet ayeuna naon nu dipamrih ku salira paduka dalam istu ngamumule Suti Ragen sareng Lurah Semar Badranaya ya ari maneh moal nyaho nyati saha Semar saha Suti Ragen eta kabeh jalma tuladeun gumelar di alam dunya ieu moal manggih ari jalma sapertinya Suti Ragen istri anu sajatining istri gumelar di alam dunya nu wajib tuladeunnya balarea syarat jagat pramudi salayo disangka ekulanya hayang migarwa Suti Ragen hai nah disangka ekulanya hayang mibana Suti Ragen bari jeung rek nganyeri Lurah Semar Badranaya toja iya hai naon sababna pangna kula kitu ya Suti Ragen istri anu sajatining istri anu moal aya istri di alam dunia saperti Suti Ragen naon sabab kaasup hiji istri anu sajati anu daek nyaosan kana parentah Hyang Widi istri anu model kitu surga Firdaus bagianana monggo istri anu sajati anu nyaosan kana pancen Hyang Widi mutlak ngamumule anu jadi salaki sanajan tungara lara balangsak gumelar di alam dunia tapi salaki harkat darajatna sarua jeung indung bapa lamun manusia wani ka salaki doraka bakal kasorang moal dihampura kudu kawasa lamun salakina tengah hampura leuwih ti heula ieu sanyana anu aya dina jiwa Suti Ragen teu kumanggungan dumeh manehna anak raja teu kumanggungan dumeh boga diri geulis kagelisan jeung anak raja teu dipake adigung-adiguna
tapi Sutiragen istri nu sajati ngabaktikeun ka salaki teh nu dipamri iwati bati nohonan pancen yang dilayeun. Salira teh kalebet pangagung nu agung kaula. Tina arti salira nyata-nyata hiji manusia anu ngagaduhan rasa. Upami kitu mah abdi Gusti ulun kumaula ka salira paduka Gusti teh henteu kabalejo Gusti. Istu kumaula ka hiji manusia anu boga rasa. Kumaula ka hiji manusia anu pinuh ku rasa pri kemanusiaan. Gusti muga-muga salira paduka Gusti sing jadi tuladeun salat jagat pramudita kaula. Ya. Pati munguh ugran kaula gumelara di alam dunia lain soal harta bana lain soal kapangkatan. Sanajan kaula ngajadi raja tapi lamun dipastikeun ku pangeran isu kaula kudu eureun dalah di kumaha teuing anu layang anu layang. Sanajan kula lubak libuk harta bana bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah ngan sakadara populasan mangsana di alam dunia tapi lamun pangeran mastikeun dunya kudu leungit manusia adalah di kumaha teu aya tanganna pangawasa tapi anu bakal langgeng maki pati walti amal perbuatan manusia anu bakal kabawa paeh mangrupa bakal di akhirat pojohon kula salat sembahyang henteu pojohon kula sumujud ka yang agung henteu atuh pancen tiang widi keur manusia nu gelar di alam dunia iwati kudu silih asa silih asi silih asu silih pikanya antara manusia jeung manusia nu gelar di alam dunia iya ieu sanyana eki patih pangga kaula ngangkir Sutiragen itung-itung pamulang tarima diri kaula ka istri anu sajati pon kitu deui Semar pangna pulang ngahaja kudu dibawa sanajan parina kergering kaula teh hayang mulang tarima ka manusia anu samodel Semar manusia anu toleh kumaula sanajan tungara lara balangsa istu ditarimakeun tahan hirup teh nu hesena mah tumarima ieu du tumarima pasti maneh kaget karena tujuan diri kula. Raksaat Production. Ayeuna saya gikeun, hai kamar anu endah. Hai. Kamar anu endah. Itu ranjang anu ditaretes ku berlian. Hai. Itu ranjang anu ditaretes ku inten. Kalayan omat eta saprena kudu ku sutra dewanga. Bantalna bantal kancana. Semar sina sugembangan. Saya gikeun tututuangeun jeung leuleuteun. Omat kudu dijaga ku para prajurit tamtama kalan bupati kabeh para endang para eman kudu kumpul supaya bisa nyugemakeun ka Sang Sudewi Sutiragen ayeuna sabab lamun Sutiragen teu disugemakeun di nagara bisi teu betah pon kitu deui Lurah Semar Badranaya lamun teu disugemakeun bisi teu betah